Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pamirsa sadayana di mana wae ayana patepung laung pamprok jonghok di jeung jisim kuring di Jumantara, namun ai salhal birahina mah urang teh nya teu katingali kieu kitu nya. Ayeuna mah spesial lah pikeun para penner naon kara lamun ceuk ari ieu teh mana bahasana fans gitu, boga fansnya juga henteu follower lagi juga oge eueuh. Tapi sanes bari kitu urang panjangkeun tali silaturahim saur sepuh mah geuninganan sauna teh sok seueur milik rezeki upami kintena urang sok seueur silaturahim nya ngagulas dina kahirupan. Jadi kamari tos dicarioskeun ai hirup ulah kos kanyut. Ulah kos kanyut. Ulah kos kanyut. Kumaha sebut kos kanyut teh? Coba jore patu gitu katoe saeutik kuda. Terus lamun ka dupak saeutik ngamu. Lamun boga kahayang rungsing, tojer itu tojer ieu. Lamun geus diberengeun kalah nyiduhan tah ulah jiga kanyut dari hirup. Dan mudah-mudahan atuh satrasna urang biasa majeng dina kahirupan komo di musim ayeuna nya musim pandemi Covid-19 tangtos temugia reh-rehan sadayana di Jumantara sing aya dina pangraksana Allah Subhanahu wa taala we sing mudah-mudahan sing enga-enga diangkatkeun eta panyawati ku Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa sadayana dilajeng insyaallah sanes waktu kesempatan anu sanes biasa petepung laung pamprok jonghok jeung jisim kuring urang seja doa anu aya urang di alam dunya ieu tangtosna pilujeng rehat upanten teh mah rekan-rekan sadaya anu aya di buminya salam kanggo keluargi upami teh mah nuju dalarama mudah-mudahan atuh da sing aya kaberkahan ugi sing pangrangsana nu kawasa. Jisim kuring sakali deui nyuhunkeun hapunten. Mios.